Halo Bes, tos kaparasihan daging kurban teu acan ibu-ibu? Di marasa kumaha ye daging kurbana? Awal-awal mah hari kahiji pastinya seueurna teh nu disararate. Ari abi mah ieu hoyong di grill cik teh dimasak hoream nyiapkeun bumbu sareng rondas-rendosna. Disate hoream narusukan dagingna. Cik teh di grill we meh babari. Tek teh sami we geuningan lami nyiksikan daging kudu diipis-ipis. Sareng diipis-ipisna teh kedah dagingna teh nuju beku meh araripis cenah. Tah eta nu lamina teh da teuas nya. Ayah punten eta kompor gasna kahandapkeun weh. Cangkeul nya Bes kedah ngajajanteng mah. Kompor gas portable da teu gaduh atuh. Atos we nu aya. Sok betot ka dieu, betot ka ditu. Sok tah Bu atos cenah. Ayeuna mah sok-sok gra masak. Iya nuhun Ayah. Duaan we ieu ngagrill teh. Aya rai abi ka dieu diajakan ngagrill teh kadon cenah abi mah hoyong panggorengkeun sangu goreng we. Bocil uah uih deui katen uwana. Ulah hilap sanguan nya Bes. Meh wareg da sagala ge kudu disanguan. Harayu Bes tuang. Keun we antep masakna mah diteraskeun ku si Ayah. Abi mah rek ngahuap heula ti payun. Hayu ayeuna mah emamna barijeng disanguan. Ieu abi tuang teh ku tangan kanan nya ngan kusabab kamerana kamera depan jadi ciga ku tangan kiri. Bu ayaheun atuh tuangna hayo we ibu teh tadi. Oh iya aku lupa. Nya ieu caroge abi emamna kedah dihuapan keneh Bes. Dimanja nya Bes hayang dihuapan. Henteu ketang heureuy. Nya Bes dihuapan keneh da jempolna teu acan tiasa nikel.